semangat amat hirup. Pebogohan cuma 12 jam doang langsung diputusin. Astagfirullahaladzim, Jis, kernaon ya anak juri sorangan bae. Astagfirullahaladzim, pantesan bau pandan, orengan maya lasun. Waduh, Ajis pelanggaran aing disebut doang langsung saking doang kapopna. Tah, mundureun kerak mah. Baragu jaya dak. Kerak mah mundur yo. Ngadong mangatep. Ngajak mundur. Malah nempuan foto awewe. Mang Den kemana izinnya? Diajak mundur deui ka hijina mah. Untung keneh kitu gara-gara kamu. Ya itu Mang Den jeung mundur sorangan bae. Hampura Augen. Maklum Ajis keur galau. Waduh, Ajis galau kunaon? Pasti karena cinta ini. Kok Augen tahu sih? Aulah Jis. Ugen pengalaman masalah cinta kecil Jis. Bener Augen. Terus Ajis benang teh curhat ka Augen. Masalah curhat gampang Jis. Oke, next song orang bari ngopi. Atuh iraha Augen. Curhatna geus teu kuat Ajis yeuh hayang curhat. Tenang Jis, masalah curhat mah lain waktu. Poe mah aing neuk lalayangan heula. Pan teu ngajak doang nama masih pundung keneh eta. Mang Atep ka sawah moal nya. Aing nyeri hate keneh ku Mang Atep yeuh. Lamun maena ka dieu Mang Atep. Leumpang aing. Mang Den. Itu Mang Atep yeuh. Woi Mang Den. Keur naon? Mundur teu ngajak sorangan bae. Marah keneh tah. Aduh, kalah lompat deh. Ieu mah koin kudu diudag deui. Kos dong film India deui. Siap Augen, ari Augen ngaroko naon? Rokok mah tenang Jis, apal meureun. Nah, aing kelayangan heula poe mah. Aneh aing, buuk mah beureum kalau layangan. खो ना दूं मैं पाके तुमको आए यकीना खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना न दिल. Kalian, itu siapa cowok kok gak jelas banget ya main dudurukan? Oh iya, itu kan kayak si Ajis mantan si Ima 12 jam. Oh bisa ya pacaran cuma 12 jam? Gak tahu tuh anak-anak, gak jelas. Aing nyebut bae lah. Ajis, lagi ngapain di situ? Biasa lagi main dudurukan aja. Teca mau kemana? Mau nyari seblak? Oh, Tadi Mang Den ka mana rempang gancang amat. Akan ya Rustam, bukan aing nyebut di dieu. Ica, itu bener mantannya Taima, kok hauk sih? Iya, bener. Zahra jangan ngomong kayak gitu. Udah jangan ngegibah, ayo kita beli seblak. Yuk. Jis, apa? Kak Ica mau beli seblak dulu ya? Iya. Teca, itu temennya siapa? Kenalin dong sama Ajis. Dia siapa sih itu? Cowok muka hauk banget. Ayo jangan. Das, aing disebut hauk. Emang bener sih aing hauk. Mang Atep geus eueuh. Aing mending kena laut lur lah. Lamun laut itu mah sing panggil deui. Mandi aing ah. Sugan bae ari geus mandi mah. Geus teu hauk.
Mang Den rasa amatnya baperna buat digerokeun ke cicing bae. Neng. Punten ningali Mang Dendi henteu. Mama ngomong apa ya? Saya nggak ngerti. Aduh, kumaha aja ngomongnya. Maksudnya gini, Neng lihat Mang Dendi enggak lewat sini. Mang Dendi nu mana, Mang? Aneh ai, jata bisa ngomong bahasa Sunda. Lihat enggak, Neng? Nggak lihat, Mang. Kalau si Ajis tadi lihat di situ tuh lagi didudukan. Ya udah kalau enggak lihat mah. Punten. Mangga. Neng, tunggu. Ya, Mang, ada apa lagi? Itu ngomong-ngomong kenalan dulu boleh? Nanti aja, Mang, mau beli seblak dulu. Aneh aing kenalan doang ge, bebelaan meuli seblak. Aneh aing kudu dia bondong. Amati lembur sore kene bisa rek gitu ya. Duh aing kesepian amat dak. Yang mana jomblo. Mang Den pundung. Aduh aing butuh teman ngobrol. Rek imah Mang Den. Bisik tadi bukakeun panto. Biasa nama aing jam sekian nagian kene aduh aing geus balik lah, mending ngopi lah serangan baik. Kieu nya jadi jeung baperan mah sorangan bae nu ngajak ngobrol eueuh, nu ngajak ngopi eueuh, nyar jelema lah nyar kopi. Nah, itu tukang nganjuk sorangan bae keur ngopi, samperkeun lah ku aing lah. Lumayan aya batur ngopi. Ya Allah, Mang Den. Salah orang naon sih? Sampai baper sakituna. Assalamualaikum. Salam. Jamang Dendi. Enaon, Mang? Tidak naon, Mang. Nyiar batur ngopi doang. Oh, gitu. Wis kira dia, yuk. Lah, emang ngopina sorangan bae tah? Mun bu ya aduh. Bisa mah nagian sampai peuting emang seueuh. Oh. Tapi kopi nama aya Mang ya. Erok orang mana? Atuh air kok Mang Dendi. Nang cari tebusan ke urang di Madura. Kira aku Mang kudu urang anu nebusan. Atuh telanggung eta mah. Ada ayam mah tebusan bae atuh. Tapi Bang ulah keluarin nebusana. Urang keur teu boga duit ieu mah. Aneh aing. Balang sakene bae. Ngomong bae tuh bukan gitu. Duh, Mang Den. Orang kangen karena Mang Den. Kok baper sampai sakituna sih? Itu benjing Mang Dendi sorangan bae. Mang Atep ka mana? Kieu Mang. Mungguna mah urang jeung Mang Atep keur baperan. Pan bisa kolot-kolot baper. Kumaha tadina? Kieu Mang caritana mah. Kamari ditelepon ku Mang Atep. Ngomongin marek ngundur ka sawah. Pas urang ka sawah malah nempuan foto awewe. Coba urang kesel. Oh gitu. Eta parah amat Mang Atepnya. Sebelah baturan Mang Dendi. Coba bela telepon. Sugan bae diangkat. Terus kumaha Mang Dendi? Lawan Mang Atep mentah hampura, dihampurakeun moal. Atuh insyaallah dihampur aku urang. Urang hate nyeri keneh. Tuh kan. Mang Atep telepon. Teu sudi aing angkat lagi. Marah keneh kitunya. Ditelepon teu diangkat, WA nama aktif. Urang tangkeun bela ka imahna. Rek minta maaf. Sugan bae aya di imah. Tangkeun bela ka imahna. Samang Dendi nelpon, pan di reject. Mang Atep Mang. Sengaja ku urang di reject. Jadi hate keneh urang yeuh.
Ih, ja aja. Terus di mana, Jis? Tata Mang Atep kurang terus nangan si Oscar teu aya bae ti sore. Emang si Oscar ke mana gitu, Jis? Dia biasa masuk duaan bae. Duka Mang Atep jadi telepon teu diangkat. Padahal mah WA na aktif. Bugu, Jis. Orang nyer Mang Dendi di telepon teu diangkat bae. Emang Mang Dendi ke mana Mang Atep? Dia biasa nama duaan bae jeung Mang Atep. Jadi kieu, Jis. Doang nama Mang Dendi eta baper gara-gara diolok kamari di sawah. Aneh aing, kolot-kolot baperan. Bugu mah teu kaharti, Jis. Terus Ajis nempo Mang Dendi henteu. Henteu Mang, Ajis mah teu nempo. Nya ge ari teu nempo mah urang rek langsung ka imahna bae. Nya Mang, urang garek wih. Nya kitu. Ih, jaeta Mang Dendi. Waduh, aing keur diomongkeun. Mana nih? Itu mengatep jeng. Mana? Kadangnya tanya kurang diomongkan. Sting lah kadangnya kumaha dia. Antepkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengatep. Ih, Mang Den jaya di dieu. Kurang mau ditelepon. Dan diangkat kalah di reject. Mang Den. Marah keneh teh ka urang? Lain marah Mang Atep. Yang baper doang. Ngantos atuh Mang. Ari kitu mah urang minta hampura. Moal ngolong-ngolong Mang Dendi deui. Benernya, ulah sekali-kali deui. Ngomongan orang bae. Terus urang dihampura teh Mang Dendi. Ya geus kurang dihampura. Bener ya, bener ya. Insyaallah kurang dihampura. Centelan ya urang. Ayo. Gitu mah.